Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ciyaya. Ingin menyampaikan bahwa corona menyebar ke mana-mana. Harus diam di rumah saja. Dilarang keluar rumah. Dilarang ke WC. Dilarang eh 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 eh. Assalamualaikum cek. Waalaikumsalam. Tah geuning aya Pak RT. Kenaon cek? Aduh goler, aduh Gusti. Damang. Damang. Gusti. Biar izin. Teh kunaon make ngagoler segala aya naon cek? Jadi panas tiris. Nah make bek paranas tiris cek. Meriang. Meriang teh kunaon? Dengar sayang. Merindukan kasih sayang saha cek teh atuh bener. Beri kasih saya Mang Basir ya tengah lado guai. Oh. Tengah musuh we pakabean teh makuing jadi asal naloba jadi saeutik ya aingna. Cek teh teh late beunghang nya. Kabeh euceut teh boga tanah nya bahkan dunia ini ku euceut kabehna. Nah enak kayak mereka jadi bet miskin kieu leungehan ieu digelam jadi goreng patut Iya iya aingna. iya di aduh sesa eta teh Sesa. iya kunaon beungeut jadi ramhod gitu Oh, tinggal itu ya teh. eta dicentak ku Mang Basir apa sih Lain. Mang Basir yang sa Kita kieu are nyampeurkeun ka Mang Basir keur musuh Mang Basir keur naon manehna teh maledogkeun ieu useup ngait ka uing jadi hideung kieu tuh. Eta kumaha cek pas ka kaitna geunaheun teu Lain giraheun diri sing sareset geuninganna. heeh kumaha saya mah ngabayangkeun lagi asal linu cek euy liwir eta pausepan kitu nya nah, tapi bingung itu cek karena ku masalahna tuh ku masalah virus corona ya jadi pan lockdown teh ya jadi teu bisa kemana-mana heeh cek ge beureunya gara-gara virus corona teh tingkat beak harta Jika keur biak aduh Gusti nu Agung tinggal asalna teh sakieu uing teh tuh gengge kana hulu-hulu eueuh tinggal. eta teh kamanakeun atuh segala beak Teuing kumaha nya eta Gusti arareueuh. kumaha tuh make beak itu kumaha ceritanya coba cek Cerita teh nya eta cenahna naon teh eceuk batulingan COVID-19 teh ya COVID naon teh ya teuing teh nyaho urang teh ngan urang mah nyahoana ge ceuk batu cenah corona teh naon cenah korong dina jero calana le ih eta mah corona jerung atuh jero celana mah kolor ih meni sok kitu terus kumaha cek terus nih eta gara-gara corona teh juga ih naon teh beas segala beak, heeh jebas stok beak jual ali hiji beak eta nya ieu eta cek enak teh urang teh keur nemuan bantuan ti pemerintah eta bantuan yang khusus bantuan anu corona teh ya da Gitu. uing mah teu kabagian mendingan anda bangun anak saking kubeunghar cuma jadi teu kadata di desa Oh, oge nyata ya, tapi emang. ngomong-ngomong itu jeung Mang Basir geus boga KTP can enggeus mana KTP-na ari geus mah KTP na teh poho disokna nyata maklum nyata gara-gara corona ieu tah jadi pokokna mah pusing kana sirana Gela itu kena cacar air ce apa kena cacar Iya, teh, naon pokokna apa nama. dicakar ku Mang Basir keur peuting lain dicakar gara-gara aya corona gitu dang ge teu pugu judul jadi arek masangkeun eyeliner naon sifat handap teh di toto-toto geuning aing teh kieu nah jadi teu pugu judul banget oh eta teh teh boga beungeut nya aya teh sanes banget abdi ari banyak update teh ieu teh kedok ce di sanes atuh ya ternyata bedak kan bedak nganggo bedak nanti teh para rubuh geuninganna ari ieu gaya naon itu atuh kita gala sehari ini mah jamual gini ngan Jamu Katulistiwa. ai uing mah ari Jamu hareup Katulistiwa. apa Jamu naon lega teh? teuing tarangna gara-gara corona ieu nya atuh eta ieu ce karena enak saya corona apa nya teh di sana naon itu jual atuh tatarang sabelah pan astagfirullahaladzim lega lumayan di jang eta jang naon jang tanam jagung moal aya jang Mang Basirna kumareuna teh sopak mamareun cuma Mang Basir teh ai hulu maneh kunaon meureunna sopak sabelah kitu era gara-gara mana tegawe gitu jadi naon dijual tarang orang sabelah gitu nya eta ngan museup we di Mang Basir teh atuh caram ce tong museup we menang naon aya museup teh
menang lauk ke paling hiji. bari bentehnya Cek cenah goreng lauk emas ai teh pas geus digoreng tadi kakarek mangicep geus tinggal tulangna tajang mane uluna cenah teu gablek pikiran aduh bere belagu boga salah kitunya geus teu gawe geus teu pagaweannya tungtungna nama sangu satengah boboko cecira dicomot ku uing dicomot ku Wang Basir niangka isuk teh hah tinggal etanana we kerak-kerak mandinganan kitu Ceu atuh kieu urang mah hayang nanya je ari ece teh naha make hayang kawin jeung Mang Basir pan Mang Basir teh nyaho jelema teu boga ece mah aneh-aneh wae enak ece jadi jelema bangsa hanya kalma teu pieu heula paneuri aduh geus oh ya anu hanya ka paheula mah nuntun doma atuh ece teh sok aneh ieu mah tiba ayeuna arek nyanangan rayagung jadi cek batu tema ari ece kurban moal pan baheula kurban sapi 5 nih tadi enak kurban naon hayam 7 kucing aduh kucing kita kabedak anakna kita kabedak aduh mencit naon atunya iya pan salaki Mang Ece teh Mang Ece salaki Ece terus kumaha kalau salaki Ece teh pan montok gede lamun di kilo aya 5 tonan tak pencit bagikeun ka rakyat eta mah didahar gikeun bae heeh daripada Ece teh kurban era baheula kurban sapi 7 beneran kuluna unggul tinggal tinggal hiji 2 3 aduh Gusti yang agung eueuh deui teh can teh geus nyamuk teh can ieu oge deui teh dua saya rek teh rek minta dahar sakalian aduh sanguna aya sanggup mangan eueuh lauk pan eta lain aya lauk anu beunteur apaan tinggal dulu nanti tinggal dulu terus didang ku Ece gagal atuh iya arek lain jai selama Ece lockdown selama virus corona tanya Ece sok mana we atuh selama lockdown teh ya pokokna nama geuninganna lamun lockdown teh Ece ukur mangpang naik motor ge cenah stop Ece ka mana cenah ditanya nya Ece teh Ece teh arek ka ditu cek Ece teh arek ka kota arek balanya meuli asin teh pek benge tapi jangan stok gitu tah kumaha dicaram teh ari Ece aya ngajagaan teh lockdown aya lockdown teh naon lock teh kunci ibu tau ibu atuh Ece lockdown teh cenah non lock teh cenah kunci down teh cenah jalan jadi tutup jalan weh Ece bisaan euy saya teh ngarti lockdown teh hebat euy jelema kampung teh hebat ari Ece nah make dikunci jalan kunci na segede kumahanya jalan cek nya bayarnya bingungnya ukurnya teh kunci pantok we geuninganan teh kunci jalan can Ece kunci Mang Basir kunci Mang Basir mah tong ditanya deui kumaha bentukna teh anu Mang Basir kuncina panjang mu tetep eta aduh Gusti aduh nu bener eta teh emang Ece sok nang kunci Mang Basir asa sakapeung namun mungkin Mang Basir ge nya terus enak teh tak selama lockdown eta teh kumaha ce selama lockdown teh nya eta cenah ibu itong ibu Ece cenah entong ka tapi Ece jadi eta teh balanya meuli lauk nya teh pokok cenah Ece aya ka mana cenah ai panyakuing teh sugan ditilang uing da mawa STNK mau BPKB na Ece mah kan meureun meta ditilang di stop teh STNK mawa helm mawa SIM mawa ari motorna teh mawa meureun ari geus kieu teh nah cek uing teh dicabak sirah da make gelung geus gelung hijieunkeun helm bisa uing cerita naon helm sanes apa Ece geus etek geus nyai cenah da hayang uang meureun hayang ieu pikeun hiji aya teh ATM-na apa lockdown laut nana oke lockdown heula ayeuna teh nya gara-gara corona ari geus asa seru cerita Ece teh ari geus kitu teh cenah terus we Ece cenah jik uih deui Ece da pokona nama cenah corona covid cenah dinya teh ai bahasa covid teh naon corona oke mana sok ditinju ce teh mah kopi cenah dinya teh geus ganti ai geus kitu teh atuh pan menang mikir atuh era ari geus kitu teh cenah Ece teh diberhentikeun cenah berhenti Ece cenah jik ini dewe Ece mah jong cenah pokona mah selama ieu kudu make masker kudu di rumah wae di rumah aja meureun papa kela ce lamun enak urang di imah wae urang teu usahanya urang teh pan membantu dahar ari eta ti mana atuh nya sedangkeun enak teh bantuan ti desa ge can aya keneh bener tuh bener atuh ce ari geus kitu ari Ece sabaraha kali tuh menang bantuan ti desa teu saeutik-eutik acan Gusti ongko kamari Ece teh linungan di luar nang karak bari ngabengkang gitu bari nang teh nang
enggak dangkap. Heeh. Pas saya pepangi teh teu keur naon keur nuan RT naon sugana dibagi naon hadiah Covid. Aya teh teh. Beneran Karunya teh ceu mah. Pokokna nama cegera kumanya lamun aya Covid ieu wae nyata jadi paegang karate nih teh meureun. Ai pegang karate teh naon? Paegang karate kos pae lalir gini kumaha? lalir gini cepret. Heeh. Ai Mana lalurna? misalnya kita lalir cepret Kumaha paehna? pae teh ngabekan gitu tahu jengkar ai jengkar mah yang disapukan we eta teh paegang karate nu kitu teh teu diurus-urus acan pirang eueuh erek kitu berenang enak jadi dijual engke arek pae eueuh mawat ke merek di ruang ku duit komadun ku duit terus siksaan kubur pirang ku corona Masih aya laguna mah mau pacaran pakai duit, mau dikubur pakai duit tak gitu. mau makan pakai duit sarua pirang ku naon Ngomong-ngomong geuning teh nyanyi. cuma sok tuh Anu virus corona teh. siap Sok dulu atuh. Anu tadi nih judulna teh nih. Jangan kemana-mana. Nu eta tah. jangan kemana-mana oh deh Cuma. besok balak-balak kudunya Oh, orang gitu. oh deh bikinnya nungguin ya coba Ya kalau ngomong-ngomong itu teh makin hari makin gelis. Beneran. Cek, lamun cek awewe jadina benar gitunya awewe jadina benar. Heeh. pasti bener lah tapi aku pakai salah Anu ya tadi ngomong teh gara-gara si corona biasa galana damelaan cicing di rumah saja kasih tepuk tangan buat cicing kumaha kok ya enak mah orang ngebahas tentang COVID-19 we nya saya tumben bisa nyebut COVID-19 ceureungeun pancek pemerintah teh salah sahijina supaya orang bisa ngalawan ngaranna virus corona hiji orang kudu cicing di imah kadua jaga jarak jaga jarak atuh jauh teuing ceu pan memang setengah meter dan emang geus setengah meter jadinya tong deket teuing deket teuing. ceu bogoh lain dinya aku itu atuh cai teh sakaredi oh enggak bapak bisi heula ieu emas pasir bauna bau taras can ope jorok balik dari ketan ke saya dijelaskeun kieu anu ngaranna virus corona teh urang teh kudu cicing di imah nya ulah komunikasi jeung batur kudu bisa jaga jarak sesalaman teh kudu kieu salaman minggu gitu entong salaman kieu rek kieu karena kunaon karena bisi ngajaga anu ngaranna virus corona nya lamun enak batuk jogaan tah usah bernama urang teh ceuk kudu make masker masker oh iya tuh urang boga masker ceuk emang iya meh di mana ceuk dibalik emang masker kira atuh teh kagak jauh kamu bukan rebek enggak cuy dia gitu lah yo salah gitu nggak sengaja pakai masker itu mah ayo kapan corona gara-gara corona bisa virus menyebar ke badan saya oh bener sok lah itu pakai masker ayo pakai masker ini alih pakai we oh baik uji gong saja aja ayo jadi awal lagi namun gitu pakai kopi ya pakai kopea iya teh nyata gelung teh kabeuli tegas beak geus we aya kopea jieunkeun ke kopi gelungna membasir eta namanya hari kopea mah masih aya nu ngagantung di mana batur apa sih tahu gue nya oh iya cuma jadi tukang pulang-pulang namanya ring kena cerita virus corona teh supaya orang bisa non bisa ngajaga tina virus corona eta supaya orang bisa cepat berlalu virus corona eta nyata salah satunya kita diam di rumah saja terus harus pakai masker harus rajin cuci tangan harus keempatnya itu tidak boleh harus jaga jarak ya jeung ulah komunikasi mah gaya merenya tapi ulah deket teuing ari komunikasi aja mah basir kumaha eta pantang masa keluarga aja da saimah aya maksud pemerintah teh ulah berkomunikasi ulah non teh kudu bisa jaga jarak terus ulah deket teuing kudu diam di rumah teh kunaon karena supaya non supaya tidak menyebar luasnya namanya virus corona eta teh oh gitu jadi aing ngaranna keluarga mah nyakeun bae ngan maksudna lamun cek ulin keluar jeung ke nanya ka mana-mana cek kudu make masker gitu ceuk nganjuran ti pemerintah teh ya
gitu ce kalau namanya virus corona mah. Jadi tadi teh gimana teh? Jangan keluar rumah. Coba jangan keluar rumah. Diam di rumah saja. Ya. Jangan keluar rumah. Iya. Jangan keluar WC. Jangan keluar. Atau cuman modal, cuman berempai, hari teh Apaan? Bandung ku keadaan. Ya. Apa? Arek daak, sangguna aya, uyah aya, merenang, eleuk naon pangbeunghana itu kejo merenang, kejo nya. iya celaka. Oh, berarti cek mah merenya ulah keluar imah, ulah keluar WC, ulah keluar gitu. Itu merenang pae, cek teh mah. Cek mah merenang kumaha bingung. Cek mah Maksud nanti cek pemerintah mah cek ulah keluar keluar naon? kudu ulah keluar imah, cicing di imah. Nyimpuan we nya. Cicing we da pengen dibere ku pemerintah. Hari jangan jajan mah. Hari panjang eueuh kata tangga oge kitu tong keluar imah, tong keluar WC, tong keluar naon eueuh tong keluar lapangan corona nyaah lamun dipodolkeun jika mungkin terus eta maranan duit jeung duit itu mah nambah kita duit teuing. Oh nya ce. Jadi lamun enak ece modal ya berarti otomatis ece teh sok lapar deui. Itu merenya hari teu mah namru we di dieu. Jadi sabeuh namru meureun ke kembung. Lamun ke geus gendut kumaha meureun panyakit. Ya henteu atuh lamun naon lamun geus kembung pan sok hayang kitu jelebur we kitu keun eta hasil kesempurnaan orang boga lagu tentang corona teh anu tadi lanjutan teh hiji 1 2 3 nungguin ya. Atuh dah apa coba sok main Facebookannya Facebookan ceuk yang paling cantik sedunia. Wow gitu ta. Dapat amal nyaingeun. Oh hebat. Saha naon jeung Saharini mah beda jauh. Oh ada aku Saharini mah geulis teu, ari itu masih galek duit ieu beungeut oge. Digalek duit. Pangeran Irian, Pangeran Berkasih. Wah. Anu teu mah eta we, teu mah bangsa Korea. Ieu Mang Basir nu teh kagoda duit teu. Katanya mah ka WC teh ngamaksakeun meureunya. Di sawah tinggal 2 kotak deui. Cuma pasir teh ceuk cenah sawah teh jang uingnya. Ceuk sawah teh jang uingnya heuh dikain kok. Cek. Tadi teh sawah tinggal 2 kotak deui nya. Nyata dipake nguseup ku Mang Basir. Nah, sawah mah keur dipake nguseup kumaha maksudna? Ceuk cenah sawah jang uing cenah. Dijual nya. Urek dijual dipake naon? Pake nguseup deui nyantong korban deui. Bea sawah kabelanana tinggal 2 kotak deui kepikiran beneran. Itu teh jadi miskin nya teh. Aretan make up bisa kebelikan cek susah sesa aya anu tina awur jokok nya angkat cocolan ieu sedang tangan hidungnya astagfirullah cek aku teh gede-gede ting cek eta jual atuh teh ieu tah sakedeung teh eta biar teu naik kapuk ieu alus ya batu alina ieu ti mana aduh ieu naon ieu batu alina naon ieu teh batu alina teh teuing naon nya eta eta naon teh biru tah batu alina alus teh cek halus lian we atuh saya mah ya tuh mah bisa dilihat sih mah kemarin perjalanan belakang cuma butut iya teh balik bubukeun ningali kitu buku juru ieu teh kumaha handapna kan lugu ieu teh jadi nongeng kepala lugu nyeri tah tinggal 5 kali orang cel gitu gitu nyeri itu akhirnya naon dia urut-urut datang bulan teka seuse oh iya pantesan tuh bau kita masa tapi kita mesti kumaha ini gara-gara lain enggak tahu teh bawa jangan beli sabun aja teh itu mirip ieu nih anu nyanyi kau rinduku kau sayang itu mah eta mah celaka banget iya teh aduh lain celaka 12 teh kabeli sabun aja pilihan mesti kita beli sabunnya make baju mitoha ya gitu nya oh enak Mang Basir boga indung keneh nya bogaeun atuh cek awalnya coba kumaha cek cerita teh teh tapi makin bisa kawin gitu jeung Mang Basir teh mana eta teh can bisa hajat pan masih kena virus corona cenah aja makin bisa hajat apaan uing teh kieu demo heula ka ditu mana kayak ka corona uing teh ama demo ka corona ka virus uing teh pan aja nanya ari Mang corona teh saha sih teh orang mana sih cenah mah
virus corona Tapi di mana datang sana teh di Cina. di Cina. Nah, make jujugan ke Indonesia panjang cut. Apa kurang Cina teluan malabur ke daerah urang gitu ta jadi menyebar virus. Untung terjadi virusnya. Jadi pilu atgeuna aja pilus mah. Urang Geus belas cil tong ngomongkeun eta lah, tong ngomongkeun batur dan kawa. Sok kecil teh kumaha tuh make bisa kawin jeung basir. ternyata pokoknya nama membasir teh pokoknya udah hutang kawin teh sebelah apa deui. Hutang mana teh Masih bisa dikawin nya. dapat aku boga hutang teh. cek mana nanti kieu cenah cek arek dibayar cenah. Ari Mang Basirna ka mana atuh enak? Aya papanggil saya teh jeung Mang Basir teh dia teh. Saya ngobrol sakedeung dikira ki balik ke. mun sok mau lauk bobat teh mun mau lauk bobat kalau ngalewat cek. Ih, kadang masak, kadang darah, kadang menang cimir putih gitu ge sacomot teh wangi. Ai maka bagian tulangna we. Jak naon teh Nya teh Aduh, ya Allah boga salah kita cek, tapi sabar halus di pamajikan teh. Heeh. Lamun nu lain mah sigana geus jadi cara beureum cek. Heeh, karena jadi ganggarangan tadi. Ganggarangan. Sigana geus salah kita yang nguseup ngapoe bari jeung genutnya montok nambru we di sisi jalannya. Naon di sisi wahangan. Ulah tadi can kali caduk ke bogenya. Ecok itu mah cenah ecok tatang atau ieu ngomong kali itu geus saha. PT badul jauh nya. Padahal Mang Basir Murupun-upun itu dina egeul nguseup cenah. Ditilik-tilik tiga saha cek wing eta mah salah kiwing urang Mang Basir. Iin. Dina donat bentel, donat bentel kana kitu-kitu ge aing coba Bogor. Bogor. Coba Bogor. Ternyata Aduh, coba